Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepang keun. Nami Sim Kuring Augustin. Kawit ti Amsterdam padumukan ti parapatan Ciamis mengkol sakedik. Sim Kuring di Jawa Barat kirang langkung 8 tahun. Ayeuna Sim Kuring janten tukang dongeng. Duka ari kahartos henteu namah da sakieu ayana. Hapunten bilih kirang mernah kasadayana. Mangga urang lajiungken kana acara. Braal ah. Leuweung larangan. Bagian 2. Keteet. Aki jumanta leumpang, ngadieu keutan saung, satengah jejengkean. Perah bedog dicekel pageuh, sirikna ti pepereket. Dina pikirna, lamun anu keur kerek disaung teh, salah sahiji centengna juragan kasja, manehna rek lah-lahan, ngalawan. Kurang leuwih 2 lengkah dewi ka saung, anu dibunian ukur satengahna, katingali ku manehna aya hiji jirim anu keur narengkol, nonggongan. Kurang salengkah, aki jumanta, beuki deg-degan. Kurang satengah lengkah tadina aki jumanta rek nepak tak-tak anu keur ngarengkol, atawa nempel keun bedogna, ti keun ngagertak. Tapi, samaneh-manehna meta, jirim anu ngarengkol, niheulaan. Eta jirim meningan sakilat, ngorejat. Terus malik ka palebah ki jumanta. Leungeun kencana ngolebat kana beu heung ki jumanta, nyekek. Leungeun katuhuna, nyabut pakarang tina cangkengna. Gurilap eta pakarang teh, ngagurilap. Katojo ku cahya bulan. Waktu eta pakarang, ditodong keun hareupeun irungna ki jumanta. Peso balati. Diungut ki jumanta, kontan pias. Jajantungna, asarek coplok. Panon, buncelik. Pangacianana, kabur teuing kamana. Waktu nyaksian congo peso balati, anu nampeu hareupeun irungna. Ongkoh ungap. Dapugu beu heungna dicekek. Jirim anu nyerang aki jumanta oge, teu eleh rewas. Waktu nyaho, saha anu diserangna. Gewat manehna ngalesot keun cekekanana, balati anu tadi ditodong keun, diasup keun dewi kana jero bajuna, palebah cangkeng. Aki, sugan teh saha? Ceuk eta jirim. Margono, geuning maneh. Aki jumanta, ngusapan beu heungna. Pangacianana anu tadi asa paburincai, kiwari, mimiti kumpul dewi. Di hareupeun ki jumanta, ngabedega hiji tangtungan nonoman. Awakna, sesek. Wewe. Rupana kasep, ngalempereng koneng. Teutupan panonna, seukeut. Lir ibarat panon heulang ruyuk. Lain ukur seukeut, eta sorot panon teh, oge nyamburat keun sinar waspada, bengis, tur licik. Sorot panon anu dipibanda ku jalma-jalma jalanan. Iraha maneh ti kota, gono? Naha teu langsung ka imah, kalah ka saredi dieu geuning. Ki jumanta, merekpek eta nonoman, upananya. Kamari peuting, ki. Ngahaja susulumputan, bisi katohyan ku pihak anu berwajib. Teu wani rek ka imah teh, bisi aya telik sandi, matak ngahaja ngadagoan aki, di dieu, tembal eta nonoman anu katelah margono, incu aki jumanta. Naon kasalahan maneh, margono? Nepika jadi buronan pihak aparat? Aki jumanta, neu teup ka incuna. Teu ngahaja, kuring maehan anggota polisi, ki. Walon margono, enteng. Astagfirullah, paingan atuh. Juragan lurah jeung polisi, bulak balik ke imah dewek, nanya keun maneh, margono.
Naa, ari maneh asa gagabah teuing, wani mateni aparat, Ki Jumanta, istighfar. Bari ngusap dada. Heu, da teu nyaho kuring oge, Ki. Sugan teh lain aparat, da teu meik seragam. Ongkoh bukna gondrong. Sugan teh sarwawi jalma jalanan kawas kuring, sing horeng teh, intel anu keur nyamar, Margono, semuhan deweul. Terus, tujuan maneh ayeuna datang ka dieu, rek naon, Margono? Ki Jumanta, nanya Dewi. Rek nyumput atuh, Ki. Sakaligus neangan panyalindungan, tembal Margono. Geus eueuh tempat panyumputan di ieu lembur, Margono. Ongkoh Dewi, saha anu bisa dipentapi keun jadi tempatnya lindung? Dewek oge teuing isuk teuing pageto nyang hareup kanu maha kawasa, Aki Jumanta, umandeuar. Jadi, Aki rek ngantep kuring dicerek UNU berwajib, terus dia sub keun ke apang berokan. Beh dituna, Aki oge rek ngantep, lamun kuring ngelawan aparat, terus didorhos harita keneh. Margono, molotot ka enu jadi Aki. Panona, buringas. Huntu, kekerot. Sajonjongan, Aki Jumanta, ukur ngahuleng. Sanggeus narik nafas panjang, pok manehna cumarita. Margono, kangaranan kanu jadi incu, sanajan kalakuan maneh jeung kalakuan almarhum bapa maneh si Sudinta, sarua teureu giugna. Tapi, dewek tetepnya. Ceuk paribasa oge, buruk-buruk papan jati. Burung palung bodoh gilo, maneh teh incu dewek. Tangtu, dewek oge teu tega, ningali maneh dicerek somawana dipateni ku aparat. Ngan, dewek moal bisa merepanya lindungan ka maneh. Tapi, dewek nyaho, kudu kasaha jeung ka mana, maneh nyumput. Caat hanca.